Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anqama al-izza wal ittihad wa nahana bi tafarruqi wa tabarruki wa ibtihad. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ma'ulana min jazil al-fadli wa na'ami ma'asalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fal hadirun ittaqullah fi kulli waqtin wa hinin bimtisali mamuradi bihi mukhlisin. Qul subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala idan wa ma tasa'una illa ayyasha Allah. Sadaqallahul adzim. Sugrining puji sadarang syukur mangga urang sanggakeun ka zatillahi rabbi Allah azza wa jalla nyerehi ku kudrat iradah Allah subhanahu wa taala urang sadaya dina ieu waktos di pagi hari yang tidak begitu cerah rada alem hariwang mengagebret ibu rek lumpat ka manang kadadar ieu nya sim geuring bieu rada culang cireung nya sim geuring mah kayuhan. Alhamdulillah mudah-mudahan enjing-enjing ieu sing nyana kaberkahan kang urang sadaya. Lengkah urang sadaya di bumi masing-masing ka ieu tempat. Lengkah anu tengen nu katuhu mudah-mudahan sing ditamih-tamih ganjaran ku Allah Subhanahu wa taala. Lengkah nu kiwana sing janten pamupus dosa urang sadayana. Tidak ada satu perkara yang satu kebetulan. Cek Sunda mah teu aya perkara anu hiji kaleresan. Jadi ibu bapak tidak boleh mengatakan kebetulan, kaleresan. Tapi ieu bi qadratillah qadarullah. Ibu bapak tiasa ngariung di patempatan ieu teh izin Allah. Ditakdirkeun di Lauhul Mahfuz ibu bapak kedah ngariung di ieu patempatan. Dinten Sabtu kaping 27 Januari kedah ngariung di ieu patempatan. Janten sanaos ayeuna bentrok di hadiana aya. Di Persis Ustad Ucu, ieu Ustad Tantan. Mantak sim geuring mah ka dieu mun ibu teu ka dieu ge sim geuring mah moal naon, dam horeang ngocoblak nyalira siga nu gelo nya wih deui we meureun. Matak biteu ditoong ka Bu Haji UGM araya citu mustamina ieu teh. Nya. Dan teh ibu-ibu ge sim geuring mah atos wangsul deui. Keun magaduh tugas tabu salapan nikahkeun da sim geuring mah tukang ngarapalan. Ai sugan teh bade nikah masal ngulem sim geuring ka dieu teh. Pek nini mungkul hari kumaha itu nya ngaos kamana-mana ibu-ibu we nu seueur teh bapak-bapak ngan sakitu teh tinggal nya sim geuring ceramah di Umi Kulsum ibu-ibu we jitu ngaji Sabtu ibu-ibu jihad ngaji Ahad ibu-ibu deh seurna teh jinen papai we ngaji Senin jisa jibo gawe deh nusok ngadongeng di warung saha ibu-ibu nusok ngarumpi mun enjing-enjing bari moyan geuning bari silih siaran saha ibu-ibu otak nusok arisan saha ibu-ibu eta teh nusok nganyuk saha alah ngaji ka kaler ibu-ibu ka kulon ka wetan ka kidul ibu-ibu tapi kenapa dalam satu riwayat di neraka ge seueurna ibu-ibu deui nya kadana mah laki-laki karena ibu-ibu di dunia gemar mengaji kuduna mah ku syariat ilmuna ge geus numpuk ibu teh tapi teu cukup-cukup Ustad Ucu ku ibu di udag-udag, Ustad Uus kamana di udag-udag. Ngaji kitu keneh, tapi ibu nah teu bosan-bosan. Sabab naon hampa urang teh kosong. Nya, kosong.
Hese dina pinuh oge ibu bapak gaduh kunci tapi teu bisa dimukakeun mah anggar moal muka panto teh. Jadi sungguh mah gitu, baligu syahidal ghaiba, ulah hariwang. Makanya seorang mubalik harus berterima kasih kepada mustami. Simkuring nuhun pisan ibu tiasa rumpaheun ka ieu. Da mun teh ibu-ibu mah simkuring hoream ngocoblak nyalira. Nya, tapi banyak para ajengan, para kiai nu tarang nuhunkeun ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, ka jamaah. Nya, kondangna hiji mubalik teh ku sabab aya nu ngadangukeun. Nya, dalam henteu mah. Yang kedua, aibnya masih ditutup ku Allah. Lamun ibu apal aib dibukakeun ku Allah, ibu moal nutur-nutur ustad eta. Ngan untuk sementara ku Allah ditutupkeun aibna. Jadi ibu bapak teh resep ka ustad eta teh. Padahal dia banyak aib, ngan keur sementara ditutup aibna teh. Lamun ibu apal mah da ibu ge horeream. Ibu bawa saroge teh kedah nyaah ka bojona, lamun bade angkat kudu nyium keningna, di manehna teh nyium. Ieu bapak-bapak aya. Ai bieu angkat ka dieu ngecup kening bojo teu? Teu kan teu. Nya. Simkuring orang KUA tapi simkuring tara ngabahas poligami. Sabab karunya ka ibu-ibu. Beneres. 18 tahun simkuring di KUA mun ngabahas tentang masalah poligami. Keur mah berat diterangkeun ge. Kaduana apakah ada tadi simkuring sepintas ngobrol sareng Bu Haji Ulpah. Subhanallah anjeunna orang pengadilan. Simkuring kapungku di pengadilan, ayeuna di KUA di Kemenag. Simkuring ada hubungan erat kan orang Kemenag sareng pengadilan. Izin poligami itu sing horeng ternyata KDRT itu bukan hanya dengan kekerasan fisik, dikepret. Lamun aya istri dikepret ku caroge lebetna KDRT, tapi lamun salaki dikepret ku pamajikan telebet KDRT. Ya, licik gitu teh. Pak no aya salaki dikepret ku pamajikan laporan ke polsek, cek polsek, ni eleh ku pamajikan cenah. Ibu nurus tunjung waniana ngepret kadu jadi salaki. Tapi apabila perempuan atau istri dikepret ditampar hampang leungeun cek sudah nama, maka dijadina KDRT secara fisik. Yang kedua psikis. Psikis teh apabila suami menikah rek poligami tapi tanpa izin istri pertama eta kalebetna KDRT. Nemeh ngobrol sang Bu Haji Ulfah. Jo nikah we. Penak-penak cek tatangga ece ibi eta cenah salaki ibi teh geuning ayeuna teh aya di ditu. Di mana di ditu? Ngabonceng istri, geun bae. Nah teu cemburu, geun bae. Nih soleh lain da salaki abi mah tukang ojek cenah. Nya heueuh da moal poena ge pasti ngabonceng awewe. Da tukang ojek, sugan teh cemburu. Bu di kade ieu. Ternyata ada KDRT yang secara fisikis, bukan secara fisik tapi batin. Contohnya suami ketika beger poligami tanpa izin dari istri pertama. Simkuring ge normal, tukang nguruskeun nu nikah, tukang nguruskeun nu cerai. Sok simkuring nguruskeun orang Batu Jajar. Beta ya usiana 18 tahun. Jangkung lempai geulis, bersih, diurusin ku simkuring. Begitu beres cek ramana teh Ustad ulah kagoknya atikah we ieu pun anak. Heuh ku syariat mah da teu bisa dibobodo nya. Simkuring dapat jeng keneh ka gadis mah. Nya teh do. Akeun bae anu kaninini mah horeram teh. Eta ngobrol ka bojo mah si teh mama hoyong ka surga nya tuh cenah bapak. Enteng jitu kuncina hoyong ka surga mah naon? Sing ridho caroge ngawayuna teh mah habak ku guling. Berarti istri mah moal ridho. Teh Nini ditikah ku Aagim. Terus ridho. Nikah Aagim teh kajanda model. Geulis. Beberapa bukan beberapa tahun, beberapa bulan gugat cerai. Begitu gugat cerai, terus rujuk deui. Jadi istri tua menjadi istri muda. Ternyata sesoleh apapun seorang istri dia tidak akan ridho melihat suaminya menikah lagi.
Tapi abdi kantos nikahkeun di Bojong Malaka. Ada istri tua ngajajabkeun caroge na nikah deui. Dijajabkeun ku bojona. Ibu saha? Abdi nu sepuh Ustad. Aya ieu ari pek teh di pasiar mobil hiji, bumi hiji. Berarti ridona bukan dengan hati, tapi disogok. Iya kan ya. Da perasaan mah ibu tidak bisa dibohongi. Ya. Dan perasaan seorang wanita lebih peka dibandingkan dengan laki-laki. Kadang-kadang sok serba salah. Salaki bau kelek digenggeureukkeun bau kesang. Salaki seungit wae pajarkeun buah beger. Nya kitu teh serba salah eta teh. Nya. Tadi ge subuh simkuring tos ke masjid tos kasep. Bapak ka mana? Pan siap-siap ngaos sinten rek beger. Oh nya cenah. Tuh, cacakan istri Ustad kok mulai di istri Ustad. Abdi kamari ditugaskeun di Karawang. Di udag-udag di telepon. Kaditu bilih hoyong terang kantor Bapak hayu dicanakeun bojok ka Karawang. Karawang Barat simkuring. Karena Karawang teh seueur angka perceraian hiji Indramayu, kadua Karawang. Indramayu mah lamun musim panen nikah, upami musim paceklik cerai. Di Indramayu mah. Nikah nanti 14 tahun, 15 tahun. Dan anak gadis itu diperjualbelikan oleh ibunya. Di sisi pantai teh ngajalajar. Di Indramayu. Aya orang Indramayu di dia. Di Indramayu sok orang piknik ke Indramayu gede bisa percaya. Gak ada itu. Nah kembali deh kanu tadi, simkuring mau ngabahas eta lah, eta mah prologna we simkuring. Jadi bahwa tidak ada satu perkara yang satu kebetulan. Ieu teh minangka qada sareng qadar Allah. Ditakdirkeun ku Allah urang kedah ngadiung di patepatan, alhamdulillah. Ageng harapan mudah-mudahan cing sararehat sadayana. Tenang teu ka dieu. Tenang, wa nazalat alaihim sakinah. Orang yang berkumpul di majlis talim itu harus nazalat alaihim sakinah. Dia muncul ketenangan, timbul ketenangan. Lamun di dia guling gasahan yang sejaman mending wih. Lamun di dia tuluh tong maksakeun, kulemkeun. Simkuring mau nyarek ibu ngagoler. Lamun cangkel tanggunjarkeun. Nah, si ibu. Sok teu naon beres tanggunjarkeun. Santai. Santai. Boro-boro keur ngaos keur salat. Rasulullah SAW menyebutkan idza na'asa ahadukum fis salat falyarkud hatta yazhaban naum. Apabila engkau ngantuk dalam salat, janganlah engkau paksakan salatmu. Falyarkud maka tidurkanlah. Cek surah lamun anjeun tunduh nalika salat ulah dipaksakeun salatna, sarekeun we heula. Nah gitu. Maka simpeun mun taraweh, ibu tunuh kiat Pak Ustad. Langsung teraskeun. Ibu tunuh ngagaloler pek. Abdi mah kabur hoream teuing. Manya makmum ngagalore itu si puring kuru gogorokan kan imaman hapek we cinta ibu. Ibu resep. Cacakan salat nu wajib. Nya, ulah maksakeun heuai sabaraha kali we ke salat teu kengeng heuai. Ada heuai teh naon? Nguapnya. Ada menguap yang tidak boleh dilakukan karena eta tina setan. Hiji nalika salat. Allahu akbar. Watasiru sautuha sampai keluar bunyi ha teh kieu tah. Eta teh setan eta teh. Kedua indal majlis, ketika di majlis. Lamun di dieu harareuai wae, setan teh geus naker bisa teh. Kade eta teh. Yang ketiga ketika berhubungan badan dengan suami. Rek dianggo ku salaki, heuai jeung heuai we. Mata ku bapak, ih setan gitu. Entong papi basaeun. Setan eta teh kada ieu. Rek dianggo nuju dianggo ibu heuai komo jeung bari nyaliksik, bari nyaho HP alah. Doraka ka salaki gitu teh. Nya. Keempat inal hammam ketika di WC. Mun di WC keur ngaheujeun ulah ngahuleng terus heuai wae ti setan eta teh. Maka aya doana kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Da dilebetna teh aya malaikat jin lalaki jin awewe di WC teh. Lain ngaharuleng wae, bari ngaheujeun. Komo nyanyian teh kengeng. Nyararanyi we. Bari ngahuleng halusinasi jeung si jabana. Heuai jeung heuai teh kengeng tahan ku. Nya. Ini jadi ngabahas heuai teh. Keun wae lah ngaler ngidul aja. Jadi tidak ada satu perkara yang satu kebetulan. Urang teh diatur ku Allah. Wayahna cenah ibu enak kada kabani radia kitu. Simkuring ge ka bumi la nu ngulem. Kena teh
kaping sabaraha kaping 27 ditinggal jadwal Allah sim kuring nikahkeun 2 tapi tabu salapan tiasa 6:30 mah tabu 7 tapi tabu salapan teu tiasa ditakdirkeun ku Allah kedah hadir aya di anu ditakdirkan tidak bisa hadir tapi manehna boga niat rek hadir tapi tidak ditakdirkan moal hadir. Ibu teh tos niat bade ka dieu nah di tengah jalan da mules patuangan wah uih we moal sok. Nya termasuk jodoh teh ditakdirkan ku Allah. Maka dalam satu keterangan teu meunang cenah anjeun ngahina pasangan. Hade goreng eta pasangan anjeun. Al-mubarrijah al-mubassir al-jawji, sebaik-baiknya perempuan seorang istri janganlah tidur sebelum suami tidur. Ulah wakakulem lamun salaki can peureum. Lain hees jeung he. Peureum jeung peureum we. Ah, geus rame ieu geus ngararaku. Aduh, Ustad, jeung capek atuh da cenah bojo teh. Siseuheun numpuk jeung numpuh dia. Di siseuh numpuk deui. Buruan, disapuan kotor deui. Maka iya di mana Siti Aisyah dina riwayatna lamun bade kulem teh izin heula ti carogena. Abdi wios kulem ti payun saur Rasulullah mangga nganeme kulem. Maksada mah punya kesempatan untuk menatap suami hiji indan naum, yang kedua indat ta'am. Pertama, tataplah suami ketika tidur. Yang kedua, tataplah suami ketika makan. Cing sok neuteub tara lamun salaki keur peureum. Kumaha tuh teh? Cabakan ku ibu teh. Gusti. Salaki deui. Cek salakina. An-naum gitu kan nya. An-naum al-ainau istatlaqal bika'u. Al-ainu ainul bika'u. Fa idana matil ainau istatlaqal bika'u kitu nya. Ari mata teh ieu soca teh pengkontrol duburnya. Jeleumun keur beunta ibu hoyong kahamposan ka kontrol moal dihitutkeun ku ibu. Fa idana matil ainani istatlaqal bika'u. Tapi ketika ini sudah terpejam kulem teu sadar maka bakal lepas pengikatna. Jeleumun keur peureum hese berat letuk. Ya. Matak anu kulem hitut tong digeunggeureukkeun. Salah kitu jeung kerek jeung hitut jeung keun bae da keur peureum. Lamun beunta ulah nya. Ai keur bobogohan meuni hitut ge dijaga, ai ibu ayeuna suami istri nih berat beto kuak. Gararandeg. Nya nah hanya hiji teuteub ku ibu cabakan. Pananganna cabak, rambutna cabak. Ai sim kuring ge ieu 45 tahun ayeuna ieu huis bararijir. Dicabak. Aisyah mah kana gado-gado Rasul teh dicabakan. Bi abdi mah horereab dicabak ku bojo teh. Sok GR. Dicabakan. Gusti pun lanceuk teh subhanallah. Dipi hukum kumpul lanceuk suku dijadikeun hulu-hulu dijadikeun suku. Demi abdi jeung pala putra ieu si janten saksi jaga di yaumil kiamah kempelkeun abdi di sawarga Gusti. Tata teh doana teh parat. Lain imah dicabak Gusti. Kaduhung kawin jeung ieu. Pantesan atuh rumah tangga teh pas saya wae atuh. Nya. Karena memang bobogohan biasanya papacangan jeung si A nikah jeung si B biasanya nya. Karena cinta itu tidak harus memiliki kan nya. Yang kedua indat to'am ketika makan lamun caroge nuju ku tuang ku ibu kudu dititip. Mun urang keur papaeun tuang sok Pak urang tuang. Ibu teh cicing itu cenah ngahuap ku ibu titip. Aing jeung ceplak jeung cucre. Salak kitu jeung rowo gerinya. Sosok mah sosok. Remeh. Cucret. Cek ibu, Gusti tuh aku ieu salaki kayak gitu. Kaduhung. Ustaz, kaduhung. Mun kawin jeung si eta mah cenah aduh geus jadi camat eta. Heuh ditakdirkeunana atuh. Tah ieu makana abdi nerangkeun takdir teh kitu. Abdi ge keur kuliah mah papacangan jeung urang Garut dan nikah mah jeung nu salemur geuning mun apal kitu mah teu kudu. Papacangan jeung nulu tepi geus ini jeung nampe tapi da goib da apal urang teh.
Nya, ibu harus menerima apa adanya. Pilihan maksimal kan eta teh. Nya. Tetep gitu. Tapi ketika makan tidak boleh membicarakan hal yang menjadi satu permasalahan. Ulah ngadongengkeun, kira-kira picekcokeun. Lain Pak cenah. Naon? Kolot bapak ka dieu teh menta jeung menta we. Nyol teh amek. Bad mood jadina moodna teu aya. Ai shit. Rame teh. Itu ka kantor seueur pisan. Aya nu saminggu cerai geura. Aya itu teh. Aya nu cerai gara-gara dihitutan pikeun sidina mah. Cibeuring nya aya ye mau disebatkeun di mana-mana na. Saminggu nikah bojona nyeri waos dibekem maksudna mah heureuy dihitutan ta eta cenah. Obat nyeri huntu dibekem dihitutan ngajukeun kan bisa cenah abdi bade cerai nah kunaon dihitutan cenah abdi dia gara-gara dihitutan tapi kan ngajukeun cerai. Nek ngajukeun ka pengadilan anak kumaha alasanana dibekok mah nya sok. Jadi Bu Haji Ulpa sok taroskeun. Kan harus jelas alasan teh. Di iraha mulai cekcok, pisah ranjang iraha, pisah kediaman iraha. Alasanana naon cerai teh. Batur mah alasanna disiksa, tidak diberikan nafkah selama 6 bulan. Kan aya dina psikotalikna teh, selama 6 bulan 3 bulan berturut-turut dirinya. Terus ditinggalkan selama 2 tahun berturut-turut. Nyiksa weh. Maka opat membiarkan tidak mempedulikan selama 6 bulan lamanya. Kan gitu dan psikotalik teh. Ya mah pira dihitutan geus ieu. Hakim udah melang ACC alasannya dibekok. Cek hakim, nah dibekok teh naon di teh? Dikentutan. Sok naon sok dibekok ku bahasa. Sok naon sok jadi bingung mata kucing beuring entong ah mau di ACC ieu mah. Kumaha tuh ustaz cenah nya. Engke we ngantosan 3 sasi sin teh. Dibekok deui abdi, lain dibekok deui neng cin teh. Heuh cing rukun. Aduh teh eta teh makana dina undang-undang teh aduh. Mantapna pantes ayeuna undang-undangna nomor 20 PMA 2018 ditaekeun kana nya usiana 19 tahun da kapungkur mah 16 tahun. Ibu nikah sok anu usia ayeuna 60 65 kapungkur 14 tahun ibu nikah teh. Anu mah teu kengeng 16 14 16 teh kengeng kedah 18 tahun. Di bawah 19 tahun eta teh di bawah umur. Mun bade nikah kedah aya dispensasi dari pengadilan agama. Enteng sebetulnya mah ngan kusabab teu ngalaksanakeun undang-undang paburantak we akhirna teh aturan teh siga dipersulit ku orang KUA teh kunaon cenah ieu budak daripada jinah usah kumamun jinah pek bae da urusan manehna anehna teh ai bobogohan nikmatna jeung batur ari lamun geus reuneuh bebeja wae ka KUA Pak Ustad cenah itu pun anak kunaon kieu Ustad kieu muhun henteu kieu teh siga nu kieu teh geuning nu kieu teh naon anu gelo Ustad eta mah da kieu henteu kieu henteu jadi kudu ti dieu ka dieu mun teu bisa dikadiekeun teh kieu we kebiasaan pada di mana keteranganana nya nu gelo kudu kieu Ustad kieu mere kode ti ditu nama padahal nama teh kengeng teh kode ieu teh nya komo AE nya aduh ya ASN abdi teh kengeng ieu mah sanes nu gelo gitu nya jadi bingung abdi ayeuna teh dipoto kieu siga nomor 1 kieu siga nomor 2 itu akhirna meureup we eta mah bedas henteu ieu mah ya teu kengeng kan eta nya nu atahiyat ge bingung kieu siga amin atuh da ieu 2 ge meureup jadi nanti ibu hoyong ka surga hoyong umroh hoyong haji tos nabung teh acan ayo urang bahas kadinya nya. Haji teh ayeuna teh 20 sampai 25 tahun waiting list untuk Kabupaten Bandung. Biayana teh 105 juta aslina teh. Ngan dilungsurkeun Komisi 8 ngajukeun jadi we 83 tina 83 teh aya biaya manfaat dibebankeun ka pihak jadi 50 genep juta 400 teh. Di sakantenan sosialisasi keun we naonna pokona dudugikeun ku simkuring nya saring we ku ibu jadi mun ibu bade daftar ibadah haji aya teh 25 tahun daftar tunggu nanti mun ibu ayeuna usia 60 tahun tamih we 25 berarti 85 tahun ibu baru bisa berangkat di Singapura di Malaysia eta teh 100 sampai 120 tahun waiting listna karena diperuntukkan untuk anaknya
Gimana maut langsung ke anaknya. Sekarang bisa dilimpahkan. Kapungkur mah tetiasa dilimpahkan, mah tiasa, tapi kada ka keluargana. Abdi ge daftar di ibadah haji, ayeuna dicek teh 2037. Namanya tiasa angkat. Petugas tiasa angkat kali itu, tapi itu sareng bojo deh. Jadi mun ibu ulah naroskeun deui si beuring diwakilan ya Kementerian Agama. Daftar KTP kakak sok kabalaen lah daftarkeun. Daftar heula 25 juta, nyimpen 500 kanggo tabungan. Nya, nangke aya pelunasan tapi waiting listnya 25 tahun. ONH plus ayeuna teh 250 juta, tapi 2 tahun baru bisa berangkat sampai 3 tahun. 250 sampai 300 juta sok nu balaleunghar mah mending ONH plus. Nya, mun aya aya reguler kumaha. Jalmi teh punya keinginan, maka dalam satu keterangan Syekh Muhammad Abduh nerangkeun ciri jalma. Nah, ieu bareng ngabahas ieu. Syekh Muhammad Abduh nerangkeun cirina jalma hirup teh aya 4. Syekh Muhammad Abduh nerangkeun bahwa ciri manusia hidup teh ada 4 ciri. Pertama adalah at-tanafus, nafas, ngarenghap. Baik dia bernapas di hidung atau di perut. Di perut ieu cicing sing ada tukang kiroat. Jadi ieu tapi aya napas nu disimpen dina perut. Dijaga. Jadi ieu teh henteu boros ngaluarkeun napas teh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kunaon taud bet kedah nadana di dieu karena teu kengeng di dieu. A'udzubillahi pasti di dieu bae karena perut din. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, itu tina perut. Nya. Ibu sangem teh sapertos bae. Nah, itu nafas di perut. Apakah semuanya bisa? Biasa diolah. Ulah kana hasem, ulah kana minyak, ulah kana gaji, ulah kana gorengan. Ieu mah gorengan resep. Lada resep. Jajan baso ge mang tulangan gajihan, bake sember we. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngaji teh kitu we. Ceramahna hade. Tarik, begitu ngaimaman. Sim kuring mah tepati resep. Kan ceramahan gogorokan itu jeung si ditinggal teh tina ngaimaman. Ngimamna saya berarti ieu. Kan eta nomor hijina teh. Baca Al-Qur'an. Bukan jago retorika sebetulnya mah. Nungiru ngaimaman. Bismillah cing coba nungiru mah ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baokatu. Ada ngariru mah ulah jadi ieu di hararese. Baokatu. Nu cadel, tapi nu cadel mah bagus baca Qur'annya, Bu. Krok teh. Ngan mun meser nasi goreng hese. Mang, meser nasi goreng. Moal di ladangan cenah teu bisa goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Goreng. Apalkeun heula mun bisa goreng rek di ladangan aya dagang kitu teh tah. Mana ngapalkeun we goreng. Oh bisa cenah mah nasi goreng. Begitu meser, Mang, bisa cenah cing naon? Nasi goreng. Heueuh sok ladaan. Minumna naon? Nasi ais jeruk gitu bisa deui we es jeruk. Ya jeruk kuduna teh. Makana nu ngaos Quran mah upami cadel memang sae baca Quranna bagus engke teh gitu. Nya nanti tafhimna jelas. Ciri manusia hidup kayak hiji bernapas, napas tadi teh apakah dia di hidung, di mulut atau tadi perut, rongga dijaga dirina. Untuk kang ngaos mah qiraat teu kedah rek hapranju, cicing mah di dia karena disimpen di dia. Ibu makan.
Kamu mau ngaji ngariung nih, jeung bari di toilet itu mana kan? Cenah jadi leungit. Sok lamun ibu ngariung, maca Quran ngariung we. Aduh, Aldi mah ada jamaah ibu-ibu unggul. Mun ngariung ke 30 ngaderes ban kacamata teh semika diaksorotkeun. Ieu siga ieu di dalam ieu kacamata teh. Jadi toel kudu gigirna, ceu nu mana eta nu eta. Tuh urang ge sarua can jadi mah leungit sia. Makana ulah seueur culang cileung nu ngaji Quran mah. Nya kan gitu, leungit eta teh. Baca Quran teh. Tadarusan pararoek jadina teh. Alah. Kaduana al-harakah. Ciri manusia hidup teh al-harakah, bergerak. Ibu gerak teu? Nah, berarti hari rup keneh. Itu we. Napasnya dalam mun teu bernapas ibu moal ka dieu, horeream gagajelokan ka dieu. Gacelok. Yang kedua al-harakah, bergerak. Saur ilmuwan bahwa orang yang bergerak itu orang yang sehat eta teh dalam keadaan tidur dia 36 kali kudu gerak. Jadi mun ibu gaduh salaki teu daek cicing mijah wae keun bae eta teh sehat kitu lah. Nya ih semeuni cidek cicing kon aya geuning nang karap yang kene nang kuban geus geus ieu nyiku najongkeun bae makana tadi teh nyambung perempuan itu hiji kudu natap neuteub nu kadua cing etang sabaraha kali ieu usikna tapi ibu da teu peureum-peureum beureuh kudu ngetang mah nya jadi lamun ibu kieu rawaskeun ku ibu. Upami kulem Rasul mah posisina teh kapali kiwa. Sahih Bukhari ya. Kapali kiwa. Taud terus niupkeun 3 kali. Jadi Rasul 3 kali ka di kapali kiwa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu teh posisinya kapali kiwa. Nah, setelah 3 kali Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya ke sebelah kanan. Jadi ka dieu. Dan tangan kanan berada di pipi sebelah kanan. Jadi kieu posisinya teh tah. Meh jantung teh normal karena jantung paling kiwa. Cina ngarenghapan teh ka dieu. Nah Rasul mah mun ibu naroskeun Ustaz kumaha kulemna Rasul simkuring mah data apa ngan dina hadis diterangkeun kitu. Jadi Rasul teh posisinya ka di kapali tengen, kapali katuhu. Meh jantung normal. Ieu kan jantung teh. Anapun tos peureum keun bae rek nang karak, rek nang kuban, rek nang kere jeung simpen. Nu penting posisi awal ibu harus berada sebelah kanan. Jadi kieu. Kunaon can Rasul SAW taud ka pali kiri terus niupkeun karena ketika Bani Adam, keturunan Adam ketika tidur setan sok ngilu ngagoler pali kiwa, pali kencak ngagoler teh. Setiap manusia Adam memejamkan matanya maka setan sok masuk jin teh. Tiap lubang dia masukin, matak sok engap maka disebutnya katinggang eueup. Kusim kurang buka we ieu. Ari eueup ti mana? Eueup teh jin fa fasaqo minal jinni. Ari eueup teh sabangsa jin anu fasik. Lamun aya lubang dia masukin, sok ditutup tak ieu teh. Matak engap urang geuning. Hese rek beunta teh. Ngarek ngagorobok hese. Katutup lain peureum pasti hang naon? Palapon yang aya sanes. Makanya kapal kiwa Rasulullah teh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sok cobian geura engke wengi ku ibu. Anu ulah aya salaki digigireun teh. Salaki gulang-guling hareudang cek ibu teh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi sarua kenting jeung jin salaki teh. Cek salaki naon sia maneh? Lain cek usah dik-dik Bapak. Ari badai kulem teh kudu taud heula terus ditiupkeun. Tapi atuh cing ulah aya salaki. Heula mun teh aya caroge tah mah auzubillahi minasyaitonirrajim. Moal geura sok, moal eungap. Nah baru ka dieu. Ngadoa bismika Allahumma ahya wa amut teh lep ka dieu. Nya. Oh sok kitu teh. 36 kali seperti Ashabul Kahfi. Wala bisu fi kahfihim salasuna mi'ah wazdadu tis'an. Ashabul Kahfi cicing di guha netep labisu teh. Lamina 300 tahun wazdadu dan ditambah tis'an salapan. Jadi 308 tahun kulem di guha.
Dalam keadaan tidur atau 8 tahun di guha. Apakah rusak? Henteu. Jaringan sel-sel naon kulit jeung zaman teu sabab naon wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatas simal. Surat Al-Kahfi buka geus. Bisa pajarkeun ngadongeng. Usah dik cenah ngadongeng buka geus surat Al-Kahfi. Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatas simal. Aku bolak-balikan cenah mereka ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Makanan nu sehat mah kulemna teh pasti rada mijah. Usik. Gitu nya. Nangkara kieu kelek ka nu kieureun. Oh jeung istri teu kengeng atau suami membangunkan suami atau pasangannya istri ke suami kepada istri apabila pertama dalam keadaan berdengkur keur kerek teu meunang ngagugahkeun. Bapak jeung gandeng jeung naon. Bapak gandeng. Siga Donald bebek. Kiringannya Ustaz cenah aya suganda abdi cenah. Keur gadis mah kabayang nu endah-endahnya tak kitu. Kan tidak seindah dan semeles yang dibayangkan rumah tangga teh. Siga sari gunung, gelis gunung, gunung teh indahnya dari kejauhan. Begitu ka gunung mah pabalatak we balala ini. Nya. Al-harokah bergerak. Yang ketiga al-fikriyah cirina teh. Berpikir. Cing atuh mikir. Nah, orang berpikir teh keur hirup. Nya. Ngiung-ngiung anu maot. Nah, mah kudu dikawal ayeuna pikeseureun ambulan. Siji, ka siji. Nu maot. Nah, ada macet ge nu maot mah tara gujrut sebetulnya namanya. Macet teh di pengtime budalan aya ambulan dicegat. Dataran nolol eta nu maot. Ka siji euy. Nu maot osok teh henteu. Nu hirup teh nu bargajul teh nu gagandengkeun teh lah. Nah da dirina mah teu hayang gagancangan. Gacang urang hayang nepi ka bumi cenah ka imah. Nu hirup nu riweuheun teh sebetulna mah nya kudu dipawekeun jeung sejaban. Rame umat gegeran di urang teh. Al-fikir ya mikir, cing atuh cenah mikir. Orang berpikir dia bukan gerak badan, tapi berpikir manipulasi otak. Perumusan masalah, cara mecahkeun masalah, solusina kumaha, anak otak. Jika menjalmi keur kieu cicing. Ulah disebutkeun teu boga gawe, justru manehna bisa jadi keur mikir, tafakur. Cicing. Caroge ibu kieu eta. Unggal dinten teh kana panon poe, tapi ku ibu kade bisa kasibatnya. Karena ngalamun teh tulul amal teh tidak boleh terlalu lama. Di WC teh kengeng, lami-lami teuing. Ibu nyiseuh. Aing teuing teh mah teu ngalamun, tapi lamun jempe tapi kieu. Tah eta kade ya, penyakit. Tapi lamun bari ieu mending bari ngocoblak mending. Sapa poe teh kieu jeung kieu we. Tah eta mah keun bae gitu. Ngaku we da. Usah da abi mah teu kieu, da dina mesin cuci nya angger meureut mah. Bro. Mending kena eta daripada ieu jempe tapi ieu manteng. Makana Aisyah mah upami bade nyeuseuh raksukan Rasulullah sok dikodokan. Mun aya artos diamankeun. Ibu mun bade nyeuseuh sok dikodokan tara? Osok tara? Osok. Ngodok acukna ngodok si bapak. Ieu ngodok raksukanana. Tah lamun aya artos amankeun. Engke caroge sumping, bapak abdi menakan artos 50.000. Oh nya nu bapak ari. Ieu mah lain kodok. Milik Waing cenah mah dibikeun. Muruhan peupereun mah henteu. Iya. Entong Bu. Bilih aya rokok ibu salametkeun. Iya. Dan suami tidak boleh memberikan resiko apabila belum berhadapan. Mah, bapak mios ya, tah eta cenah kanggo resiko ayeuna dina luhureun TV teu kengeng, Pak. Kedah papayun heula. Mah, cebi keluar heula, Mah. Naon atuh Pak? Keur ngaheujeun antosan heula weh. Ulah maksa dibuka keluar, tanggung aya keur ngaheujeun mah. Antosan ku bapak. Nah, ibu tos keluar neme, Mah, iya. Dan ibu tidak boleh membuka uang dinar wa dirhaman apabila suami belum pergi. Jadi mun salaki aya keneh ku ibu tong dibuka. Ulah ieu mah salaki aya keneh. Geus dibuka di urang mah. Antep cina angkat lah. Jujur bapak gancang ka ditu. Ieu panasaran di sabaraha gitu ya. Salaki geus ngaleot, ibu buka. Amoeng 30.000. Si otohon sia cenah. Sugan yang gede aing. Ya ibu.
Mata pantesan atuh di neraka teh karena ibu-ibu dak ngaji-ngaji tapi pelaksanaan. Sebetulnya mah wa idza utiyat syakarat wa idza khurimat sabarat. Cicing heula we tahan. Tangke nganuhunkeun. Alhamdulillah. Nuhun. Ibu sok nganuhunkeun teh. Nya alhamdulillah. Wa idza utiyat syakarat wa idza khurimat sabarat. Dan apabila itu diberi, dia syukur. Keun wae Bapak. Yang penting Bapak cing jagjag. Wa yuqabilul al-jabah yamdil fakri. Apabila suami mengecup setiap kecup kening istri, maka yamdil fakri. Dia akan terhindar tina sifat atau napi bingung jeung susah. Itu hadisnya aya. Apabila seorang suami sering mengecup kening istrinya, maka dia tidak terhindar dari fakri kefakiran. Sok ibu, beri patuangan, Pak cium ieu. Dia ada moal wareg ku dicium deh. Abdi nuju di pengadilan 2002, 2003 nguruskeun Nais Larasati, penyanyi dangdutnya. Suamina ke Amerika pelayaran, ngagugat 2 miliar. Kunaon sih teh bet ngagugat. Pek teh nafkah batin tidak terpenuhi. Padahal mengirim, resiko gaji mah aya, tapi dia tidak terpenuhi. Ngagugat cerai itu bayangkeun, Nais Larasati. Ari urang mah kitu. Mending mana ibu? Mending aya kikan aya di rumah tangga mah. Deui resiko ayeuna ye. Lung we. 500.000 eta teh tapi dialungkeun. Tah cenah 500.000. Hayu, Bapak kinitnya. Ayo, bang we. Atanapi aya nu kieu, Mama, Bapak bade mios. Nah, 30.000. Mending nu mana? Jujur. Jujur ya. Keun bae. Bongan ngulam orang KUA diterangkeun ye. Simkuring ketua BP 4. Tukang binwin, bimbingan perkawinan simkuring. Geus malalatre saya ibu-ibu di dia mah. Aduh, berarti tidak perlu romantis ibu mah. Perlu na cuan. Nya, ada geus katingali. Dina wajahna ge beuki duit ibu mah. Teu perlu cenah teu perlu dicium Ustaz. Hoream dicium wae. Nah, ieu teu boga duit we salaki teh. Nya matak dah gitu, itu kan ayah gini nya caroge teh nu tara dia tidak tidak puitis, tidak harmonis, tidak romantis gini. Mata, lapar, geranyau, urang ngari bro, itu teh kan ayah kan gitu teh. Abdi mah saya sekolah 18 tahun curhatan ka kantor teh naker bisa. Nya ayah nu adab, romantis, mama, mana? Nyata cenah gajihan bapak teh. Cek ibu aing horeng. Ustad percuma digabruk di ciuman gitu. Ustad cenah mending 500 dialungkeun nya. Mata. Ibu teretop. Bapak Jung. Alah, ini tampi Alah. Aduh. Ye, jam sabar aja. Abdi jam sabaraha tadi ngawitan. Ini tampi Bu Haji. Kok mau 30.000 dialungkeun geus nurus tunjung. Ayeuna teh tomat mararahal geuning. Cengek. Alah bojo di pasian 50.000. Bapak can ieu mah jang samara we wungkul. Heukeun bae atuh cinta eta heula da bapak can gajian. Mending kena gitu Bu daripada muluk-muluk dicium di kieu. Wae qabilul jabah. Jabah teh kening. Nya dan pejamkeun gumi ainun apabila cenah suami mengecup keningnya, ibu ieu ulah beunta. Jelema mun dicium ku salaki teh ulah kieu. Ibu kudu peurem. Ieu mah dicium ku salaki teh. Beunta. Jadi salah kira campur kan jadi sieun. Dok kieu eta. Ibu peureum. Kembae diterangkeun ku simkuring mah. Usah cenah osok mantak diterangkeun ge. Da percuma nerangkeun ka batur ari simkuring teu dilaksanakeun jadi doraka. Mah cita bapak bade mios namanya ge. Ayo tos biasa kecup keningna teh. Henteu peureum. Pantas diuningakeun kapun bojo mah cinta ulah beunta. Pertama mah bolotot ibu. Karena enggal anyaran nikah mah gitu bolotot. Bapak saya naik naon ieu? Urang geus kieu. Siga pampir.
Bu, di rumah tangga mah harus ada komunikasi. Makanya di Sigo Talik yang keempat, apabila tidak memperdulikan atau membiarkan isi selama 6 bulan lamanya. Maksudnya mah di rumah tangga apabila 6 bulan tidak ada komunikasi, perempuan boleh gugat cerai. Jadi kudu ngobrol, mah bapak tidak kasar nama kasar, garihal. Bapak mah tidak nget ayeuna upami mios, bade ngecup kening wiosnya, jeung kaduana bade adab. Kan biasanya gitu, mah geus nyangu acan. Aya nu kieu sewaktu-waktu rek dirobah, mah tos nyangu teh acan, bapak hoyong nada, ibu lain atoh. Kunaon? Nya anehnya. Makanya harus ada komunikasi teh eta. Aneh cenah. Boa panungtungan ya. Da biasa nama kasar. Biasana salaki teh hare-hare ka ibu teh dingin, nyebatna teh dingin. Nya, dingin cenah Pak Ustad. Pun lancik mah dingin. Nah, ibu dina kulkas wae salaki ibu teh. Aya deui nu panas. Wah, salaki abdi mau panas Pak Ustad. Teu kop antol teh nyebret cenah ieu teh. Aduh ka mana-mana teh nyanak termometer we cenah ieu teh 40. Ibu cobi ke adanya komunikasi. Jadi lalajar sadayana. Mata tadi teh kembali ajengan kita sadayana jalmi usad juga manusia ulah kabatur mamatahan hade jeung hade ai di rumah tangga. Maka dalam satu keterangan Rasulullah SAW lamun anjeun cenah hoyong ningali kebiasaan jeung tabiat kaula sapopoe boh dina ibadah, boh dina tuangan, boh dina sepak terjang kaula, tong ditanyakeun sahabat kaula, tapi tanyakeun pamajikan kaula. Ulang ide ku kuring. Lamun seuk cenah anjeun ka para sahabat, hoyong apal, hayang uninga kebiasaan kaula, sepak terjang ibadah kaula, tuangan kaula jeung sapopoe kebiasaan kaula, ulah ditanyakeun ka tetangga, ka sahabat, tapi tanyakeun ka pamajikan kaula. Riwayat Siti Aisyah. Ku kitu lamun ibu resep ka hiji jalma sosok ajengan, ibu tidak boleh mendengarkan dari kanan dari kiri, taroskeun bojona. Bisa jadi bojona ngajebian. Meh, cenah Ustad, kabatur mamatahan abdi mah tuh hare-hare anak ditelantarkeun. Banyak Bu itu teh Bu. Ada Bu. Si Bu setiap dinten Kemis ngisi di TPRI, buka dina YouTube geura sok. Ngisi di TPRI Bandung, Jawa Barat. Di Cibaduyut, di Cahaya Kolbu, jadi mun konsultasi teh ditafakuran ku sim guring. Da di alalajar geuning rumah tangga teh nya. Dan seueur anu pasea gara-gara hal anu sepele. Misalnya dalam pendidikan anak, cek bapana kieu, cek ibuna lain kitu Pak, ieu teh pasea di urang kade di urang teh. Hal nu kecil bisa jadi pasea. Begituna Kabupaten Bandung ayeuna rankingna kahiji dalam masalah perceraian. Di Bandung teh 150 sadinten anu cerai. Di Bandung, Kabupaten Bandung. Mantap Pak RT, abdi stok seueur. Janda mah di ditu. Janda kumaha. Janda kembang, janda sok bade nu kumaha. Karena memang kan aya salinan putusanana ka abdi kan, ka KUA. Kecamatan Pamengpeuk ieu sakieu. Data nu nikah aya di KUA, data cerai aya di ditu, tapi kan salinan putusanana ka abdi. Aya ti pengadilan teh salinan putusanana. Oh si A jeung si B cerai ieu. Oh ieu geus jadi rana. Oh ieu 18 tahun geus rana 3 kali ieu mah. Oh ieu dicek kan. Aya. Ka mana bi teh? Nomor katilu naon? Al-fikriyah. Nu kaopat. Ciri manusia hidup yang keempat al-iradah. Iradah teh punya keinginan, gaduh kahoyong. Abdi mah terus terang, tara ngawagel dimanapun bojo aya kahoyong. Justru kalah ke diantir. Nah eta sebaik-baiknya suami itu yang dia selalu mengerti apa keinginan pasangannya. Aina Ramadan teh Maret Bu. Ya Januari, Februari, Maret 2 sasi deui. Lebih awal ayeuna teh. Pun bojo teh pa urang balanja ti ayeuna engke mah cenah pinuh. Aya nu kitu. Teu di mah tara riweuh tadi hayu ka mana ka pasar baru ka mana nya cenah. Akhirna teh nya balanja angkatnya online, wah dinten online teh. Si online. Ieu COD, ieu naon? Tapi da kumaha? Makana anteur cenah kahayang hiji cenah kudu silipikannya kadua silipika cinta katilu anteur kahayang satungtung kadada kaduga ku diri jeung tapabentar jeung agama nu katilu mah
Jadi wajib nganter hayang pasangan satungtung gitu. Selama dia mampu, yang kedua tidak bertentangan dengan agama. Lamun bertentangan tidak boleh. Hayang abdi macana beunghar, lamun geus beunghar hayang nyakek mitoha cenah. Tata tidak boleh. Aya kan nu kitu nya. Hayang cenah nyakek mitoha. Ulah. Seperti nazar teh kengeng kan? Si beuring ceramah ka Pasir Paros. Dinu hitanan 2 minggu pun ten rarangan teh bareuh we. Di rongson itu tidak ada infeksi jeung sajabana. Si geuring emut. Ieu cita bilih aya janji nazar anu teu dilaksanakeun. Apa teh cek ninina nya ustad cenah. Hilap lamun seug incu di sunatan arek mais oncom. Pek teh pas begitu di sunatan teu mais oncom bareuh teh Bu rarangan teh. Sok atuh mais oncom. Begitu mais oncom enjingna kempes. Lain teu aya hubunganana rarangan jeung mais oncom sebetulna mah, tapi janjina. Ece ibi lamun abdi beunghar ku abdi dibagi ece 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ayo ece mah ibi irah ngalamun deui we cenah abdi mah. Jadi biasana jalma bager teh lamun harta can kacepeng, surat At-Taubah 75-76. Orang baik itu karena biasana perkara nu can katarima. Jalma nu bobogohan geus. Neng bare baso, mau sirup. Moal ah. Balon. Keur bobogohan mah balalageur marukana. Nararangkod. Gue jelek cenah ya. Aduh. Sing ti Gusti nu agung. Aya mie di dieu ge. Punten eta mie. Aduh. Ade ayeuna geus kararawin eta mie. Cenah jeung ceplak jeung aduh. Cite matakna sim kuring ketua BP4 ti iraha rumah tangga ibu bapak tidak harmonis sebetulnya. Itu jadi ukuran sebetulnya mah. Ya, al-irodah punya keinginan. Ustaz cenah pasangan abdi meloba kahayang syukur, berarti hirup keneh. Karena orang yang mati dia sudah tidak punya keinginan. Keur hirup makin baik. Abdi mah cenah hoyong kerudung istri, makanya abdi nuju kuliah. Dosen teh Ustaz Jujun Junaedi, Pak Jujun uningannya. Saur Pak Jujun nu kaina neuteuli pisan. Kang Dik cenah batang ngakangkeun Kang Dik. Engke mah cenah kaalaman, karasa ku Kang Dik nah kumaha Pak Jujun. Engke mun boga pamajikan teh beda cenah lalaki jeung awewe nah kumaha. Lamun awewe mah hamur pake irit kejo. Lamun beda jeung lalaki mah hamur kejo irit pake. Begitu nikahnya sebet. Istri mah hamur pake irit kejo. Maksudnya mah ibu mah resep belanja, shopping itu. Namun ibu kemana pasti ditinggal, sel sekitu 10%. Pasti weh. Tapi karena tuangan tepati. Nu hariwang mah nyahambur pake, nyahamur kejo. Ta eta nu ngadoleksakeun teh. Balanja nya kana kejo, kana jajan. Riweuh dipapai. Alah. Ai pameget mah hambur kejo irit pake urang mah palebaran mun kopeah nya paomannya kopeah tahun kamari ayeuna saya kena dianggo koko acuk takwa tahun kamari saya kena dianggo pade pano tapi ibu tidak mau memakai mukena tahun kemarin sok aku weh dan ibu membeli baju tidak cukup satu mun meser pasti kudu dicocokeun jeung tiungna jeung sapatu sendal tas dicanak ka pasar teh meser kerudung dicocokeun urang mah cocokeun Ustaz cenah meuni apa dah sok tadi teh adi mah jajapun bojokeun hayu sama ka mana ngan sok dicepeng soalna mun diabur lincah segala dicabak nya di sadari mengarar aku jeung ditawar wae deui nah enehna teh sabaraha ieu ciput cenah 25 tiasa 15. Nah, urang mah tara nawar pameget mah disebutna teh pameget mah meuli bogoh. Lamun bogoh udah we cocok barang dipeser. Tapi ibu mah can naos bogoh tapi tetep can nawar mah can abdol. Kan rumusna kitu. Hambur pake irit kejo teh betul. Kangkung sabaraha 2.000 5.000 tilunya. Kangkung ditawis ku ibu mah. Caroet. Mang coet sabaraha 25, 10 pira ge coet. Berat coet teh baru kana. Ideh kenapa ditawar deui.
Isi tawar ngaleos gitu. Mah nah teu janten itu eta pasar baru teh bikin kaluhur neangan Ciput di papai. Geus ti luhur, Pak murah kene nu dihandap kahandap loh. Aduh aing gara-gara Ciput teh bikin kurilingan tuh kaluhur balik di kahandap. Pira Ciput cinta ieu Pak cenah saya kene nu itu Ciput geus ngaleos teh. Nah cenah Pak teh di gerowan mundur. Pan sok kitu tukang dagang teh. Teteh, kadi atuh teteh, sabaraha, pan sok kitu nya. Ieu mah ngaleos engke ge cenah da di gerowan. Pete tengah gerowan, geus mundur deui cenah. Bu, ada ieu hewan naon, Bu? Ieu satwa naon ieu? Entog. Ieu naon? Heh? Ieu ibu-ibu ieu naon? Orai, entog. Terus naon deui? Sawang. Iya, guru-guru RA. Amal diterangkan ke si buringnya. Al-irodah punya keinginan ingin nikah, nah dari nikah terakhir dia pasti punya keturunan. Maka orang yang punya keturunan dia harus melewati satu pintu, naun namina nikah. Tidak boleh punya anak tanpa ada nikah yang sah. Sahna aya dua. Hiji sah secara agama, yang kedua sah secara dari agama. Aturan perundangan yang berlaku. Maka denda undang-undang nomor 1 tahun 74 tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saha eta teh? Petugas pencatat nikah di KUA. Tahun 74, di tahun 40 genep tos aya. Langsung di undang-undang nomor 174 diterangkeun deui. KDD aya PMA nomor 20 2018 tentang pencatatan nikah. Usiana ditentukeun. Pemeriksaan kehendak nikahna dan sebagainya. Aina aya di LC-Mil teh elektronik siap nikah dan hamil. Bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan dia harus online. Ngedownload ngisi LC-Mil elektronik siap nikah dan hamil. Karena banyak orang yang siap nikah tapi tidak siap hamil. LC-Mil teh berkaitan dengan BKKBN namina stunting. Aya kader teh di dia. Nya stuntingnya. Orang KUA ecek-ecek 1 tahun 2 tahun sana. Hafal. Stunting teh bukan gizi buruk, betul ya Bu? Tapi gagal tumbuh dan kembang. Ai tumbuh kaluhur, ai kembang kat gigir. Pertumbuhan makana aya perkembangan. Mun ibu gaduh putra, tengah jangkungan, tengah gendutan bisa jadi eta stunting. Maka dalam hal ini ibu tinggal dalam pendidikan anak tarbiyatul aulad dikemas sedemikian rupa bahwa anak karakterna bisa dibentuk kusaha gara-gara ti ibu jeung bapakna. Nah ieu nembe nu terakhir mah da ieu lingkungan pendidikan di RA. Jadi lamun anak manis ya anak sani bangkawarah ting sebetulnya mah eta teh keur neungeul ka diri sorangan. Maka ada di satu hadis yang disebut al-walad mir'atul walidain. Anak itu adalah cermin dari orang tuanya. Nih, susu geura ibak. Siga bapak maneh barau gitu, salaki aya tata kengeng itu disebut gitu teh. Kade, salakina keur kieu we tah nonton TV ngarokok. Susu geura ibak, geura salat entong dibiasakeun hese salat aja jeung bararaun siga itu tah nu keur lalajo TV salaki aya pasea tah nu kitu teh kade. Abdi melenes. Di ka kantor teh palulang anting nu parasea eta teh gara-gara dina WA nu paseana teh. Mun keheul geuleuh ka salaki atau salaki keheul ka jantan bojo ulah distatuskeun nya omat. Karena abdi kan di dieu di KUA Pamungpeuk. Nah eta teh. Sia teh kalakuan teh kitu-kitu teh aing kaduhung sia ka maneh. Memang umum kan dibaca ku salakina. Kasaha sia eta? Eta we kan rumah sah, aing cenah rumah sah, pasea we eta teh. Memang tidak ditujukan kan, tapi momennya tepat gitu. Seueul beuteung di WA, di status WA geura seueul beuteung. Jauh 5 menit nanti OTW WC, dek ngaheujeun di OTW, aduh Gusti. Nah ayeuna ini segala distatuskeun, cinta ieu OTW WC cenah. Geus beres we, alhamdulillah ngemplong cenah. Situ segala di statuskeun. Kade ya penggunaan itu aduh, penggunaan harus baik dan benar. HP itu nakar pisan.
Maka dalam begitu nikah dia punya anak kadek, ada beberapa faktor yang bisa membentuk karakter anak teh. Hiji al-walad mir'atul walidain. Upami urang hoyong tinggal karakter urang baheula tinggal ieu budak urang ayeuna. Sebetulnya mah. Ayo, Ustaz cenah Ustaz dik-dik. Alhamdulillahnya ayeuna cenah Ustaz bun bapak mah baheula mah cenah tuh Pak Nom terangeun. Abi kan sok ka dieu ti SD keneh. Di zaman Pak Memen, Pak Haji Unang Toma terangeun. Adan, lincah, cengos. Nanti karena pun anak ayah nu kadua cengos weh. Bisa cenah eta tuang putra meuli cengos abdi nyengir heuh da urang ge baheula cengos keun bae weh. Tah urang teh biasana teu tara sadar. Manusia budak-budak teh cengos jeung sebenarnya teu sadar justru eta teh eunteng urang baheula. Fahamnya? Ih pun anak nopal di dieu kan era anak. Abdi mah santai we karena abdi ge kapungkur kitu. Karena sesuai pertumbuhan dan perkembangan dirinya dididikna teh. Nya. Kusaha cenah dididikna? Madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah yang awal. Jadi ibu itu lebih dekat dengan anaknya. Maka lamun budak dina keterangan budak bedegong biasakeun dekatilah oleh ibunya, ulah ku bapak. Mun ibu gaduh murang kali ada bedegong ku ibu caketan. Karena biasanya tersentuh ku ibu mah. Nu kadua biasakeun huapan ku ibu. Karena dina itu aya enzim, dibuka geura sok, searching dina Google. Itu ibu aya enzim, matak pantes lamun masak ulah kaancloman ku ieu kana aya zat asam, sok haseum cenah. Sok ibu masak we. Nyobian teh canak heula namanya dikadiekeun. Ulah dianclomkeun ka dieu. Cobian haseum engke teh. Kana ieu aya zat asam. Itu ieu baraseuh kan, zat asam. Kebanyakan keringat dia punya kelainan jantung. Abdi mau sasalamanna ibu ayeuna. Mun rada baseuh berarti jantung, punya jantung. Jantungna aya sesuatu nu gangguan dina jantung. Baraseuh dampal tah. Kesangan ieu teh. Abdi mah kelek bisa kesangan keun bae da. Ai kelek mah kabeh ge kesangan. Tong dibahas ari kelek mah keun bae nya. Huapan budak teh nah ngedongeng kelek sareuri. Wajib kelek dibersihan bulu kelek. Hiji kumis, nya kumis, taklimul adfar, kuku, naon deui hitan, istihdad, natpul ibti. Natpul ibti teh ngerok bulu kelek. Kudu bersih. Ibu gelis-gelis, ngolek bong. Ustad ka mana? Nih ramuas bos. Cek sing bersih. Nih tadi bersihan. Cing bersihan nek dicabut di bersihan. Ngan aneh ari hitan kudu syukuran, ari ngurut bulu kelek teu syukuran. Karena sama, khamsun minal fitrah namanya teh. Ada 5 hal yang harus dibersihkan, toharoh, termasuk natpul ibti. Hitan mah di haturanan di karorompok pun anak di sepitan, syukuran ngariung. Kayak ibu gitu, di haturanan di rorompok. Acara naon ibu? Abdi tasyakur bini mah. Tahadus bini mah karasan parantos bersih enak teh. Naon bulu kelek. Itu kudu syukuran. Bulu kelek mah nya. Bahas kelek kok jadina teh. Naon ieu teh? Oh anak. Bu, cerminan, anak teh cerminan ti urang. Aya riwayat zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang ibu membawa anak laki-lakinya. Kemudian dia komplainnya ngadukeun ka Khalifah Umar, wahai Khalifah, anakku adalah anak yang durhaka. Bedegong cenah boga budak teh. Putraran pamaget. Lamun dinasehatan sok ngalawan cenah wahai Khalifah. Wah ngabangkang cenah ka abdi teh. Khalifah Umar melong. Maka saur Khalifah Umar, ibu yang sejati, ibu yang baik adalah hiji saur Khalifah. Ieu dina keterangan dia. Dia suka memberi asinya. Jadi air susu teh bagus bisa. Yang kedua, tidak pernah memberikan makanan dengan memperkerjakan terlebih dahulu anaknya. Jadi kieu mencek sunana mah. Ulah ngagawekeun heula anak sok geura tuang, tapi maneh kudu ngepel heula teh tekeng. Nya urang biasa sok eta heula engke dipasian tuang tekeng. Yang ketiga,
Janganlah bertengkar di hadapan anak. Yang keempat, ajarilah ibadah dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, berikanlah contoh budi pekerti yang baik. Cing horeng 5 eta cek anakna. Abdi masa umur hidup can pernah tina 5 poin eta cen. Muka genep nama. Ibumu harus jelas asal usulnya yang baik. Aya genep eta teh. Khalifah Umar buka gerak ku ibu. Cek anakna kuring bedegong teh karena hiji ti leuletik can pernah dipuntennya can pernah disusuan kudu jadi indung. Nu kadua abdi cenah lamun tuang abdi kudu ngangon heula domba wahai khalifah. Lamun abdi can beres ngangon domba jeung ngarit can dibere cenah abdi mah ku indung abdi teh. Nu katilu sapopoe indung bapa abdi pase hareupeun abdi pisan cenah. Nu kaopat can pernah diajarkeun ibadah nu hade ku kolot abdi. Nu kalima tepuguh asal usul indung abdi oge cenah teu apal aki jeung nini ti indung abdi. Maka ieu jadi contoh. Jadi bina pernikahan maka harus diperhatikan asal usulna ieu orang mana. Apakah ibu lebih dekat dengan anaknya. Sanes hartosna bapak kudu dikesampingkan keun we ibuna. Maka tadi teh ya lamun budak bedegong pantesan dina kateranganna sok cabak. Maka pantesan di Eropa orang Eropa keringatnya seorang anak saha anu ngusap eta bakal nyaah kepada orang yang pertama ngelap. Lamun dicana ku babysitter ulah waka ngelap lamun indung bapana can ngelap. Eta teh ayeuna ku orang Yahudi ku orang kafir nah orang Islam teu nuturkeun. Jadi kesangna teh putra ye kesangan ku ibu dilap entong ku lap cobian ku ieu we heula tapi dalam keadaan bersih dilap ku ibu. Nah bakal apet eta teh. Maka lamun salaki ngencar wae ku ibu ka dieu. Beungeut na elap ku ibu. Ka dieu syekh ka mana wae syekh teh. Nguseup jeung nguseup we. Salaki ibu gitukeun we da sok. Kesang ieu abi kesangan sok saan rek ngelap ye. Sok cobian gitu sok. Bukan masalah keringatna tapi perhatianana eta teh sebetulna mah. Lap ieu ka dieu kasep kunaon itu cenah ieu jeung sejabana ta ieu aya enzim huapan. Budak sakumaha bedegongna jeung sejabana budak geng jeung sejabana begitu ieukeun dicana ka polsek ku bapana. Oh da cenah bapak kudu nyung ibuna. Kasep kunaon atuh cenah ieu teh. Nangis tah budak teh. Sakitu barang asana. Ma bapak cenah ieu si bapak mah kieu. Dan kepada sosok ibu nu caketna teh. Mantak si buri nafakron oh yang lebih dekat ya. Pantesan dalam satu keterangan ibumu kakara bapak. Aya lagu qasidahnya. Ibu engkaulah makhluk mulia. Naon deui? Ieu mah resepna kana dangdut wae. Ibu engkaulah makhluk mulia. Kau mengandung, nah iya pangetakeun. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Budak si beriji itu teh. Tong ngiceup atuh. Abdi ge hilap qasidah tahun sabaraha atuh eta teh nya. Ibu engkaulah makhluk mulia. Da anu tukang qasidah mah da tukang qiraat hungkul itu kori itu teh. Derajatmu tak eta teh jawab bulu jawabna derajatmu da eta bayati berarti kadang mah derajatmu lebih 3 tingkat dibandingkan ayah tak ieu kau mengandung melahirkan mengandung lagi melahirkan lagi oh menyusui kau menyusui abdi hilap deui. Ibu mah leresnya. Maka air susu ibu tadi teh ya. Maka dalam pernikahan rodhoah tidak boleh. Nu sasusu. Dina kifayatul akhyar sasusu teh sampaikeun ka teurab. Sampaikeun ka maka tidak boleh dinikahkan. Ustaz cenah ulah dinikahkeun kapungkur teh ieu teh pernah disusuan. Sasusu ieu mah. Teurab teh baheula duka teurab duka henteu deui teh. Bapakna nu teurab teh balik ulu. Tidak boleh. Dan ibu ketika menyusui tidak boleh keluar aurat di depan umum. Jadi mentak sebelum teresep mun di jalan gini kalalem we. Ustaz damang bari ngagenyol eta budak. Abdi sae
Heuda peureum ibu beuntar si usa dik-dik meuni sombong cenah eta lain sombong eta meuni bari ngagenyol budak atuh sim kuring da akhirna mah sae ibu berai deui aduh arek peureum pajakeun judes beuntak katingal akhirna peureum beuntak beres aduh nah ibu-ibu ulah sembarangan dan janganlah bertengkar di hadapan anak. Mun ibu aya kakeheul kacaroge bare pasea murang kali cina angkat heula. Sep neng jajan jung, cing jauh 2 jam ngerti jung. Ek naon mama? Apa kan cek ameng pasea. Teu kengeng pasea payundeun putra. Ai mana budak malhok. Nangke maka diajarkan budak sifatna temperamen biasana. Teu kengeng lemberakeun kasusah kabingung budak diajak ngobrol. Apabila di bawah umur. Mah jajan, si bapak can gajihan, mamah ge boga hutang, ka warung, ka Celilis, ka Ceknod, budak ngahulang cek budak, maneh nu nginjem urang jadi nu ieu. Ulah, walaupun ibu punya hutang naon, seberapapun masalah ibu ulah didongengkeun ka budak. Maka disebutkan alimu auladakum biqadri ukulihim, ajarkan anakmu sesuai dengan kadar akalnya. Guru-guru RA, TK jeung sejabana dia menyesuaikan kadar akal anaknya berbaris ente kan berbaris ente kan ya berbaris tangan di atasnya lain harti na guru jadi boboloneun tapi menyesuaikan maka disebutkan alimu auladakum biqadri ukulihim abdi maka ibu teh tiasa ibu caralik cek ibu kos ka budak TK wae nya. Nah itu alimu auladakum biqadri ukulihim. Abdi ceramah ka ibu mata tadi ngahulang ken nerangkeun naon di dieu cintanya. Abdi sok ningal oh ke ibu. Abdi ceramah di Pasantren di Bogor nerangkeunna kitab kuning bu. Jadi tumpah-tumpah oh iya nerangkeun ieu ibu-ibu iya ini kudu diterangkeunna iya. Dan anak tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada ibu bapaknya. Ibu dari ibunya, bapak dari bapak. Maksudna mah ulah kanini jeung kaki. Nabi Musa dipalidkeun terus aya sayembara saha nu kinten-kintenna bisa nyusuan ieu budak akhirna ku indungna maksudna tidak boleh tetap air susu mah sanajan indungna didamel sibuk di sebenarnya coba parseula air susuna simpen heula air susuna cenah ngocor terus kadinya ulah gaduh niat moal disusuan antep pedang kage diukukut ku nini jeung akina tidak boleh. Kecuali di tos diperes gitu teu tiasa mangga. Karunya ninina teh sim kuring kapungkur sok diajak nopal ka dieu. Ninina cicing mah di PAUD geura ninina cita ieu menya PAUD nini geus pararewat kieu ongko pendidikan anak usia dini tapi nini we PAUD teh. Nya sing nyaah ibu. Ibu teh teu beres-beres nini jeung aki-aki nini jeung akina teu beres-beres. Putra ibu didamel kaririweuh ku incu. Terbatas kemampuan naga ibu tehnya budak teh kudu ku bahasa Indonesia lucu nama kan urang kali teh diajar bahasa Indonesia sedangkan ini jeung akina meuni teu lancar bahasa Indonesia teh awah jangan tiriling kitu tiriling ke sini aduh sok otak sim kuring sok nafakuran aleuh sini awas nanti ti kosewan ayo sini budak kaurang we kosewan awas nanti John Tower kamu. Aduh, cek budak teh. Naon ieu teh? Karena ibu bapakna ngajarkeun ku bahasa Indonesia. Ini dititipkeun kan ini jeung akina. Heuh ini akina bahasa Indonesia ge geus terbatas atuh. Didik gitu. Aduh, jangan didik gua di sini. Gede butuh cek aing oge sia teh nyo. Budak kucing sumput belenyong jangan babalenjengan sini. Akina nyumput pasti gok cunguk cenah. Watir abdi sok nafakuran aki jeung nini ngurus incu meni terbatas gustinya makana cing nyaah tidak ada batasnya cing nyaraah mudah-mudahan ku tausiah nu singket ieu sana singket sajam langkung ya sim kuring simpulkeun ku ibu ku bapaknya mudah-mudahan ibu cing sararehat panjang usia dina ridho Allah Subhanahu wa taala nu kaduana tadi teh ciri manusia hidup naon aya opat naon tataan bernapas, kedua bergerak, nah, 3 berpikir, yang keempat punya kemauan. Al-irodah.
punya kemauan. Ibu kedah seueur kahoyong. Satungtung hirup kedah seueur kahoyong. Ngan kahoyongna disesuaikan dengan ajaran Islam. Hoyong hoyong ngaos, hoyong bener, hoyong ibadah cing leres. Sok antir kahoyongna. Salaki abdi mah kahoyongna leunca, unggal dinten teh hiji ulu kutak leunca, isukna ngaredok leunca. Tidur dintenna leunca atah. Teu kikituan. Nya, sok taroskeun. Simpun aya raka tuh. Simkuring udah dibahas, tarusin ke pun bojo. Bisa dik kumaha, simkuring gitu. Pun bojo ngahuleng, hayu ameng. Can apa kana mobil, kamana, ke Garut, ke Ciwidey di papai, sok jajan naon. Satungtung aya, ngukeur ngahuleng, mamah eta gelang, mesel gelang. Jadi bunga, istri yang baik dan suami yang baik, silih antir kahoyongna. Awet rumah tangga teh. Tapi lamun sumbut salindung cilaka. Nya, cilaka, iya. Tah kanggo emas. Mah urang kata kok emas hayu dek mesel henteu ngaliwat we wungkul ningalikeun enteng. Nu penting mah jalan-jalan we nya. Sakitu panginten desa kapiatur hapunten Bu Haji salaku ais pangampih dina ieu waktos Ibu tuh tos caangnya. Alhamdulillah. Uih teu ieu patempatan mudah-mudahan anu susah janten senang, anu nuju kirang sehat sing jararag jag sadayana. Anu dina ieu waktos kirang artos, mudah-mudahan sing seueur artos aya dina berkah Allah Subhanahu wa taala. Anu gaduh samatan cing gancang. Tarari kana hutang mah. Pokokna mah doa terbaik buat ibu bapak sing sarehat ulah waka dimautkeun sehingga maut dina kayan husnul khatimah di dunia diselamatkeun di akhirat mudah-mudahan dilebetkeun kana surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Sakitu tiasa kapihatur hapunten samudaya kelepatan lobbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.